Arek ka mana? Sup. Hari nyai kitu bae mah akang rek indit rek kabur. Hari jung hari rek indit mah. Ya, akang rek indit. Cicing lepaskeun ya, akang rek indit ulah sok kalah dihalang-halangan ada keur cicing keur aya dicarekan bae cicing rek indit. Naon sih Kang? Rek indit mah indit be. Betul kudu sasapu. Si pagoy teh hari suka nyaram. Kalau mulai ieu paku kalau kada nyangkol bae kana baju. Kang, Naon nyi? ari gajihan teh iraha. Kan bareto ge geus duitna dibikeun kabeh ka nyai. Ari ieu amplop koneng duit naon Kang? Oh, eta mah duit sia nyi. Naha duit sial. Duit sial geus disumputkeun ge kapanggih be. Naon sih Kang? Tetangga keur pas ya. Laku naon kitu? Pamajikanana kanyawan salingkuh. Kapanggih teh lalakina Kang? Ya itu atuh nyi, da akang kabur lompat. Berarti lalakina Akang? Lalakina Akang berarti? Yeuh nyi, akang boga duit 10.000. Mun bisa mah sing mahi saminggueun. Tenang Kang. Boro-boro saminggu. Setahun genan ieu mahi. Aduh, aya ku bager pamajikan akang ku bisa ngajadikeun pamajikan akang. Rek dibalanjakeun kana naon kitu nyi? Kalender. Kang, ieu tuang heula. Atur nuhun nyi. Kang, penting nyai ngimpi dipangmelikeun kongkorong ku Akang. Sok loba macem-macem nyi. Akang ge penting ngimpi. Ngimpi naon Kang? Nyai nitah kawin deui ka akang, teu dilakonan ieu ku akang. Lah, eta mah kahayangna. Dahar. Dahar. Kahayangna. Ngimpi. Nyi. Naon Kang? Di dunia ieu aya 2 tipe salaki. Naon wae Kang? Tipe salaki satia jeung tipe salaki teu satia. Ari tipe salaki teu satia naon Kang? Lamun tipe salaki teu satia, lamun keur jeung pamajikanana inget ka batur. Oh. Terus lamun salaki satia kumaha Kang? Tiga akang ieu ya tipe salaki satia, lamun keur jeung batur sok inget ka pamajikanana. Naon Kang? Akang salingkuh nya. Awas. Nyai geus teu boga beas, jebas ulu bea, Kang. Dah, hari ngalah be geura. Yeuh, geura sing tanggung jawab. Nah, geura. Kang, ayo mangkat. Yuk, geura.